Allah lantaran sia geus bebeneran pasrahna ka aing hayang ka mana sia kuari hayang ta Mekah didekeutkeun Mekah tah Mekah wih jauh urang ngalengkah ka dia bus aya di Mekah ayo sia moal bisa balik sia diancam ku Gusti ngalengkah ka Mekah salengkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakan di wirid 4444 sapoe ngebudah hujanna sia teh wiridan hayang ka Mekah tah di wirid we kurang engke aya ka modelan aya model urang Jawa Timur asli teh betah zaman baheula nganterkeun ka Halim Perdana Kusuma kemudian manehanana terus ngajajabkeun jamaah teu kadeuleuan asup ke jero kapal biasa bae teu kadeuleuan ngan teu boga kursi atuh teu boga nya teu bawa pisah panjana mah jadi di kapalna nangtung bae kajeun geus lah masalah saja teu kadeuleuan berkat sholawat datang ke Jeddah biasa ke Mekah terus balik biasa ka dieu ngan pas balik pan ngantri paspor kabeh gantinya nama bantu boga paspor atau begitu ditanya paspor tangkep tuh bisa balik batur baraliknya nama ditahan begitu diinterogasi langsung cerita bahwa nyana teh seperti tadilah perjalanan anak heranan orang Arab akhirnya dipuji orang Arab dia takjub akhirnya dibalikin deh tuh kan aya deui anu nyana dihareupeun imah di sisi jalan nyana pikiran hayang ka Mekah masyaallah jolet angin topan apa datang ka Mekah wassalam selesai tetapi nu paling istimewa mah aya jelema nu deukeut jasa ka Gusti Allah anu ibadahna lain per hari lain per jam per detik inget ka Gusti Allah urang lamun nyaritakeun ibadah per detik inget ka Gusti Allah bangun hese padahal henteu lamun kurang dipraktekeun ieu awak kemudian di jero aya ruh di ruh teh aya lelembutan dipraktekeun set kadang-kadang siga nu hese padahal henteu iker carita ibadah urang lamun can belajar mah ibadah teh hese jasa lantaran ngaji Quran teu datang ka kolbu zikir-zikir teu datang ka kolbu tapi ketika orang belajar ibadah ka Gusti Allah ngaji Quran asup ka jero hate lain sakadar asup ka jero hate kana sirrun min asrillah zikir kitu keneh ngaji kitu keneh mun urang geus ibadah datang ka sir bakal lazat bakal ngeunah kukula dibere bayangan kieu heulanan Gusti mata nu Gusti sanes nu abdi bentak dibentakeun ku Gusti ningali alam dunia na nu Gusti dikicepkeun dibentakeun ku Gusti sanes nu Gusti abdi man katitipat ulah di aku yang mata Gusti ieu ceuli teh nu Gusti sanes nu abdi ditip-tipkeun ka abdi kuari abdi boga dedengean nang Gusti ieu teh ngadenge teh aya jelema nu dibere dedengean isuk pageto dicabut dedengeanna ditorekeun ku Gusti kebe jadu Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi bisa ngadenge ieu adalah ku Gusti ieu ceuli sanes nu abdi nu Gusti kitu kede irung sungut betung dubur kubul suku leungeun kolbu Gusti hate sanes nu abdi nu Gusti disagedengeun eta aya lelembutan sanes nu abdi nu Gusti
tak ieu teh abdi ngawujud jadi abdi teh ieu teh nang Gusti diayakeun ku Gusti dieuweuhkeun ku Gusti abdi henteu ngaku ulah diaku diri urang mulai lamun urang teu ngaku ka diri urang beureum set urang lempang ngadenge suara seakan-akan cek Gusti Allah kadengen teh eta sorak kadenge nang saha eta ngadengekeun nang Gusti ai ceulik nu saha nu Gusti ai ngadengena nu Gusti haji kusia diaku tante henteu salila urang ngaku moal bisa hiber tapi lamun urang geus teu ngaku hiber bakal mata sia neuleuh nang saha nang Gusti kusaha dideleukeunna ku Gusti haji sia boga perasaan ngamiliki eta ka mata henteu nu saha eta mata nu Gusti lamun urang boga perasaan mata nu urang jauh keneh ka Gusti Allah dicoplokeun ku urang milik urang lain urang ieu mata lain urang ieu ceuli mulai geura urang salat bakal indah usolli fardhal maghribi salasa rakaat mustaqil cek Gusti ainu usolli saha abdi blon nu usolli saha abdi nangageurakeun saha Gusti sorakna nu saha nu Gusti ai sia ngahareup ka saha ka Gusti eta hate sia mencrong ka aing nang saha nang Gusti ai siana mana eueuh ngan Gusti be wungkul hiji tah mulai ngeunaheun ge salat Allahu akbar baca Quran Fatihah alhamdulillahirabbil alamin henteu urang perasaan aya nu ngagerakeun rasa tah lamun geus kos kitu luhur keur carita jelema luhur ieu mah keur carita jelema luhur lantaran geus teu diaku diri sorangan teh nu diaku teh hiji be Allah kakarak cak Allah lantaran sia geus bebeneran pasrahna ka aing hayang ka mana sia kuari hayang ka Mekah dideukeukeun Mekah tah Mekah wih jauh urang ngalengkah ka dia bus aya di Mekah ayo sia moal bisa balik sia diancam ku Gusti ngalengkah ka Mekah salengkah di Mekah hayang ka mana deui sia hayang ka Hollywood dek naon segala ke Hollywood segala bejana loba bintang film di Hollywood mah wah diragakeun di laut sia ku aing cek Allah eta lah jelema luhur nu teh ka Banten salengka masyaallah ka Cirebon salengka nah lobalah jelema anu ka Mekah salengkah ka Mekah ieu mah geus carita lamun aya jelema diangkat jadi wali Allah kemudian ke Mekah salengka nyana encan daftar munggah haji secara syariat padahal nyana bisa ke Mekah salengka bahkan lain sekali mungkin 2, 3, 4 tahun ilu nyana wukuf di padang Arafah tapi encan melalui syariat apakah manehanana ke di akhirat moal katanyaan apa katanyaan tetap bakal katanyaan mun nyana geus istitoah teu ngalaksanakeun secara syariat tetap disiksa sanajan nyana bisa ngalengkah tetep we kudu daftar bae jadi teu meunang ngalengkahan syariat kudu make syariat bae mentak indah jasa lamun baheula urang belajar syahadat di Makolot nah bangsa Haji Royani Teh Royani belajar syahadatna di Makolotna di Bapakolotna baheula aya kieu kan hari rukun Islam eta aya 5 belajar rukun Islam gitu lain syahadat 1 syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji lamun kawasa tur aman di jalan aya geus gituan kan aya geus gituan urang baheula mah kuari mah eueuh barang ki Golkar nu magahan eueuh kitu heran baheula mah takos kitu tah ari gande hari rukun Islam eta aya 5 1 syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji lamun kawasa tur aman di jalana aya kos kituan baheula mah tah
mah orang saomong-omong nabe barang dibukaan kukula di kitab jijah horenganan eta dihijikeun ku kolot baheula mah nu mantak ulah kaget lamun Kiai Jaeni Benda Kerap nyana mah geus teu ngawajibkeun ka Mekah. Kula waktu masantren di Garut Abah almarhum osok ngajak ka Kiai Garut zarah ka Cirebon ka Mama Jaeni Benda Kerep mumpung aya sakali ke selang 2 tahun ke Garut deui berangkat deui ka Garut aya keneh Mama Jaeni salah sahiji obrolanana teu wajib ka Mekah cek Mama Jaeni dirinya ngobrol para kiai kula mah budak pan harita ngadengekeun bae kiai nu mantak teu wajib kunaon kiai pan teu aman di jalana maksudna teu aman dia teu perang oh lain perang cek Jaeni teh eta pamarentah nyieun teu aman ka rakyat sebab ari kudu nama meureun 10 juta kunaon jadi di 15 juta kentah eta teu aman di jalanan mantep eta kos gitu mantap kuari mah leuwih teu aman sebenarnya mah teu aman biasa 1 jiwa 1 juta di zaman Pak Harto naik 2 juta kuari bejana geus 3 juta terkumpullah kuari dana sosial teh ya sabaraha triliun kana hajagos nyana nu nyahoan teh 70 triliun coba mau dibikin ke orang curug haji pakai muli cendol guyang orang 70 triliun Gusti Allah Agung Masya Allah dikamanakeun eta duit encan anu di kabupaten encan anu aya di provinsi eta lah Mama Jaeni mah nyaritakeun teu aman di